Novelania, dituju. Situkang Yulin, Part 3. Murah, ayo orang apa bodoh batur. Perjalanan masih jauh Baraya. Ayo ikuti terus perjalanan si tukang ulin. Ngabolang. Olapkeun. Ini dia tujuan kita Baraya. Itu pesawahannya mantap sekali Baraya. Lapak nu bade Gaskeun dituju. terus. Ayo ikuti terus perjalanan si tukang ulin. Baraya, orang memasuki kawasan hutan Ciberang, Gunung Puntang, Bandung Selatannya. Ayo ikuti terus perjalanan si tukang ulin. Saolabna, olabku. Baraya, penak sareng tangkal anggur leuweung Baraya, tah. Tuh, Baraya mantap kieu tingali. Ieu teh anggur leuweung. Lamun dituang batal. Ayo. Jalana es krim tuh.